kumalayangna pikiran aya anu manfaat aya anu madorot ya. Pikiran anu manfaat diantarana tafakkur naon wae kahiji tafakkur jeung mikirkeun kana maot atau pi maot tuh diri kudu inget yen maot pasti bakal karandapan sarta datangna ngadodoho. Moal aya jalma anu langgeng di alam dunia anu keur dipika betah, anak pamajikan anu dipika nyaah, jeung dunia barana anu dipika deudeuh, ku datangna maot eta kabeh bakal ditinggalkeun. Kumaha Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana bae aranjeun ayana maut pasti bakal nyamperkeun sanajan anjeun aya dina peti besi. Ari anu ngahalangan kana rasa yen diri bakal maut nyaeta resep kana dunia. Sakumaha pidaw Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yaji walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai golongan manusia, kudu takwa aranjeun ka pangeran aranjeun jeung kudu sieun aranjeun kana hiji poe anu moal bisa nyukupkeun atawa nulungan anu jadi kolot kanu jadi anak jeung anak kanu jadi kolotna saeutik oge. Saestuna janji Allah eta anu nyata. Maka aranjeun ulah katipu ku kahirupan dunia jeung ulah katipu tipuan-tipuan setan. Kedua, tafakur karena alam barzah. Alam barzah nyata hiji alam anu pasti bakal ka seorang ku setiap insan anu keur kumlendang di alam pawenangan. Moal aya jalma anu henteu ngorang alam barzah, sanajan awakna diduruk atawa dipikeun ka laut, tetep bakal nyorang alam barzah. Anu di eta alam moal aya anu ngabarengan kajaba amal sorangan. Lamun jalma geus bisa tafakur kana maut jeung kana alam barzah, pasti sagala kasusah jeung kabingung bakal leungit sabab dirina jadi kadedemes kana amal pikeun pi batureun hirup di alam barzah. Nu katilu, tafakur kana azab Allah. Diri kudu bisa tafakur kana azab Allah. Allah bakal nyiksa ka jalma anu gawe dosa. Kulantaran kitu ulah rek nyapirakeun kana dosa, rek dosa gede atau rek dosa leutik. Karena dosa mah tetep we dosa, dasanajan dosa gede atau leutik tetep eta maksiat ka Allah. Atuh kudu ditobatan bisi kaburu datang poe kiamat. Kaopatna tafakur kana samana jeung basarna Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan sareng ditaati parentahna, angin anjeunna anu jumeneng kalayan zatna, anjeunna tara nundutan sareng tara kulem. Kalimana tafakur kana tanda-tanda kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yakin ari dina nyieun langit jeung bumi jeung
gunta gantina beurang jeung peuting eta jadi ciri atau tanda kekuasaan Allah pikeun anu boga akal. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Ari tafakkur sajam eta leuwih alus tibatan ibadah 60 tahun.